Wakot takaroro jeung nyata geus tetep atawa geus nyata wakot takaroro jeung geus nyata tumetep anna arkanan nikahi kana saestuna ari rukun nikah eta khamsatun ada 5. Nah, misalnya kana rukun nikah ya. Anna arkanan nikahi kana saestuna ari pirang-pirang rukun nikah eta khamsatun aya 5 perkara. Aya 5 kita rukun nikah teh. Awas catat ya. Aya 5. Al-aqidani tegasna anu diakadan 2. Saha berarti? 2 kok? Saha al-aqidani wa huma jeung ari itu al-aqidani eta azauju lalaki wal waliyu jeung wali nikah. Berarti hiji calon panganten awewe, 2 calon panganten lalaki, 3 wali ya, 4 saksi, 5 akad. Wal waliyu jeung wali nikah wal maqbudu jeung anu diakadana alaihima karena itu al-aqidan wa huwa jeung ari itu maqbudu alaihima eta az-zaujatu pamajikan wasilaku jeung mere mas kawin itu aya eta. Nah, ayat ya sekolah. Soal. Ayat sudah. Soal. Wal maqbudu anu ngakadanana. Wasilaku jeung mere mas kawin nason kalawan ucapan anu jelas. Kama sacara perkara pinikahi tasmiyati dina anu disebut mas kawin au hukman atawa dina hukumna. Kama sacara perkara binnikahi tafwidi dina nikah tafwid tegesna masrah diri wasigotu jeung sekat nikah wal mahru jeung ari mas kawin wasigotu jeung sekat nikah wazaujani jeung 2 panganten. Tumal waliyu jumlatul arkan tumal waliyu tuluy wali nikah eta jumlatul arkani tetep dina pirang-pirang jumlah rukun. Lakin tetapi nakola ngadawu saha al-Khattabu Imam al-Khattab rahimahullahu rahimah muga ngaromat bukan itu al-Khattab saha Allahu Gusti Allah. Al-Dhahiru ari kaul al-Dhahir anna zauja saestuna ari lalaki atawa salaki wa zaujata jeung pamajikan eta ruknani 2 rukun. Eta ruknani 2 rukun li anna haqiqatan nikahi karena saestuna ari hakikatna nikah innama tujan pastina dipanggihan bima kalawan itu 2 nada bima kalawan itu zauja wa zaujah itu panganten lalaki
jeung panganten awewe eta hukum dua wal wali jeung ari wali wasigotu jeung segat akad teh eta syartoni jadi syarat duanana itu wali jeung sigot ai difurujiha tegesna karena kaluarna itu wali jeung segat anda nikahi tina data nikah kudu aya salah satu syarat sah nikah teh lain saluhur tapi syarat sah nikah wali jeung segat tegas nama akad wa amma sidat jeung anapun ari mas kawin wa amma sidaku jeung anapun ari mas kawin wa syuhuru jeung pirang-pirang saksi palayang bagi maka itu penting naon aduma milana itu sidak minal arkani eta tina pirang-pirang nikah ulah dipatok maneh mas kawin harus ada nah batasan batasan urusan itu aya ya ulang-ulang urusan itu aya patokan para yang bagi adu matok na itu sidak matok na itu mas kawin misalnya urusan ulang maaf baik sahabu usul untuk kajen mulai baik sahabu untuk urusan ulang berikan itu sebab itu penting ngan pena minal arkani eta anu dua kali teh termasuk kana rukun wala jeung teu aya wala minasyuruti wala jeung teu aya minasyuruti tina pirang-pirang syarat liwujudi nikahi pikeun aya nikah tapi teu jadi teu ngajadikeun aya pernikahan bidunihima kalawan henteu aya na itu sidak jeung syuhud li'annal mudir saestuna ari ngamagaratkeun eta isqatus sidaqi megatkeun kana mas kawin wa duhuri jeung duhur nyarean barang teh bila syuhudin kalawan teu ayana pirang-pirang saksi wa qad nadoma jeung nyata nadongkeun saha al-alama Imam al-alama al-muhaqqiqu Abu Abdillah tegasna Syekh Abdillah Sayyidi Muhammad bin Faqihil Mudaris tegasna Syekh Abdillah anu janten Sayyidina Syekh Muhammad putrana al-Faqih al-Mudaris Sayyidi Muhammad bin Faqih tegasna Sayyidina Syekh Muhammad Ibnul Faqih al-alamati anu jari ciri Abil Qasim bin Saudat tegasna Abil Qasim bin Saudat rahimahullah rahimahu kana rahmat huwa itu Abil Qasim bin Saudah ma kalawan perkara istadharo anu geus menta dohir bukana itu mah saha al-Khattabu Imam al-Khattab rahimahullah bikaulihi kalawan dawuhanana itu Abil Qasim bin Saudah ana nikah ila nikah mohon nadbu'a masabil
sunari nikah hukum ari hukumna itu nikah eta adamu anu sunat alama netepan kana perkara soha anu sohe ieu mah min madhabina tina madhab urang sadayana tegasna madhab Imam Asy-Syafi'i wa nukila jeung ditukil dipindahkeun wa nukila jeung dipindahkeun ieu mah rukna ari rukuna itu nikah eta jaujani dua calon mempelai rukuna teh dua calon mempelai wa syartu jeung ari syaratna itu nikah eta wali nikah wasigotun jeung ari sekat nikah wasigotun jeung sekat nikah la teu aya la gairun teu aya liana fil muhassali dina anu dihasilkeun wa syahidan jeung ari dua saksi eta syartun wa syahidan jeung ari dua saksi eta asyartu ngajadikeun syarat bidukhuli dina asupna kana nikah wa baru jeung ari mas kawin eta tordiun nuturkeun itu mas kawin al-maquli kana anu diucapkeun wa syartu jeung ari syarat tadi apa kok wa syartu jeung ari syarat eta isqatis sodaki ngagugurkeunana itu mas kawin yajri anu berjalan itu syarat ala fasadil mahri kana ruksakna itu mas kawin dunal hadri barina liyan panjangkeun hada lagi ari ieu awak sohaha anu geus nyohengkeun hukana itu lali saha anna kodu anu ngaliti wa kullu bihija jeung ari anu wa kullu bihija jeung ari sakur-sakur atawa saban-saban jalma anu boga akal lahu eta tetep pikeun itu dihija anu boga akal munqadun ari nurutkeun atawa munqadun anu maturan ada ari yeuna dong wa qaduarna nyata geus ngawari bil adi dina nanggeuhkeun ala nikahi kana nikah wa targhibu jeung ngaresep pi dina itu nikah ahadisu ari pirang-pirang hadis wa asaru jeung pirang-pirang asar teh kaum sahabat hadis mah kaum kanjeng cariosan kanjeng Nabi ari asar mah cariosan para sahabat eta asar disebutna eta kasiratun anu seueur ruwiya jeung diriwayatkeun riwayatkeun saha al Imam Ahmad fi musnadihi dina sanadna dina musnadna itu Imam Ahmad dia gawakan Nabi hadis ana rajulan saestuna ari hiji lalaki eta dakhala asup itu si rajul
ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu anu ngabahasakeun atawa yuqalu anu ngomong itu si rajul yuqalu anu dibahasakeun punten lahu ka itu si rajul ukapu saha ukapu tegesna ukap di aya dijamin anu ngaranna ukap sumping ka Kanjeng Nabi pakola makanya rios itu si rajul betul pakola maka ngadawu saha lahu itu si ukap si rajul ya betul pakola makanya rios lahu kali itu ukap saha Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dikapungkur aya sahabat Nabi anu ngaranna ukap sumpi ka Kanjeng Nabi das Kanjeng Nabi jarios kieu ka ukap ya ukap ukap anaha lahak eta tetep pikeun anjeun zaujatun ari pamajikan ditaros ka Kanjeng Rasul ukap teh datang ka Kanjeng Rasul terus eta ukap ditaros ya ukap alaka zaujatun ari anjeun teh ukap boga pamajikan can qala nyarios itu si ukap qala nyarios itu ukap lah teu acan ya Rasul qala ngadawu Kanjeng Nabi wala jeung teu boga jariyatun ari jariyah teh budak kuliah cenah anjeun teu boga pamajikannya ukap saur Kanjeng Rasul teh kitu juga anjeun boga jariyah itu budak kuliah qala ngadawu itu si ukap wala jariyatun jeung teu gaduh awewe awak teh budak kuliah wala jariyatun teu gaduh ya Rasul abdi mah amat ge ingat qala ngadawu Kanjeng Nabi wa anta jeung ari anjeun eta bil khairil muslimin wa anta jeung ari anjeun eta bil khairin anu pang boga na harta musirin tegesna anu beunghar ukap anjeun boga pamajikan henteu ya Rasul tuluy henteu juga boga budak kuliah anjeun henteu ya Rasul wa anta bil khairin musirin ukap anjeun pangbeunghar-beunghar jalmi qala ngadawu itu ukap Rasul ditarosnya bukan jelas terasa ukap nyarios ka Kanjeng Rasul qala nyarios itu ukap wa ana jeung ari kaula eta bi khairin eta anu pangbeunghar-beunghar harta bi khairin muslimin anu pangbeunghar-beunghar harta qala ngadawu itu Kanjeng Nabi anta ari anjeun eta bil ikhwani syayatin tina pirang-pirang babaturan setan nya bilang anjeun teh ukap ari pangbeunghar-beunghar maksudnya anjeun teh pangbeunghar-beunghar anjeun lalagasan teu boga pamajikan teu boga aman nya anjeun teh pangbeunghar-beunghar ngan anjeun saur Kanjeng Nabi lamun teu nikah lamun teu boga pamajikan anta bil ikhwani syayatin anjeun bakal jadi guruna pirang-pirang setan namun teu awin ini guru walau tajil lamun bukti anjeun eta minan nasoro tetep di orang-orang Nasrani kunta atau bukti anjeun
eta rohiban atau pendeta. Antara kawin pendeta ya. Cara nikah. Bila aturan nama ulahnya lupa eta aya udah sok murid. Tidak mau ulah dari Mirubani eta tina sawarena pirang-pirang pendeta Nasrani diancam kaku anjeun Rasul. Inna min sunnati eta tetep tina sapalina pasunatan kaulah saur Kanjeng Nabi an-nikahu eta nikah. Itu bahasa tetep nikah. Tuh bahasa jelas. Bahasa ini sebenarnya ngomong lagu bisa. Wali suhan laki kegunaan wali suhan bantu kali mawe ayam musuh kali musuh ayam saling bareng kali kru coba ujangan dengan lu rasa tidak pulang hari-hari lagu HP bosan HP tak dia urungnya suhan bantang nih baju kamu gue perlu nyusahan ya bahasa lagi pertunangan anika bahasa itu pek saur Kanjeng Rasul ukap mohon anjeun teu nikah teu boga pamajikan anjeun teu boga amat teu boga awewe beulian sapunten amat ya anjeun teu boga pamajikan anjeun teu boga amat teu boga budak beulian anjeun pangluhar-luharna harta di antara jelema. Jadi jalmi anu canika teh eta pangluhar-luharna. Ya, ucan kawin teh. Nah, saur Kanjeng Rasul aku takmin ikhwan syayatin anjeun babaturan setan lamun teu nikah. Walaupun tak minan nasoro atau anjeun bakal bukti di orang-orang Nasrani atau anjeun bakal bukti di golongan pendeta mirubani atau tidak golongan tidak pendeta bihara wanita ya. Inna min sunnati saur Kanjeng Nabi pakai inna pakai nun taukid pakai lafaz inna asa pakai lafaz inna berarti nandakeun dirinya teh berarti aya naon inna min sunnati saestuna tina sapalina pasunatan kaula saur Kanjeng Nabi eta nikah sunat Kanjeng Nabi nikah tuh ya pengen tuh pilih nek wajib harus mampu ya kamu ya harus sudah itu tapi jangan mampu tapi sayang nikah saya juga aturan sunat tadi kan saya norok Ini ayam ayam rendang Sirorku aripan goreng-goreng nak diaranjeun kabeh eta azanku anu lelegohan diaranjeun kabeh anu panggoreng-gorengna diaranjeun kabeh panggoreng-gorengna diaranjeun kabeh saur Kanjeng Nabi ya eta naon tadi teh eta sirorku anu pangcan laku betul Paling goreng-goreng nacik Nabi anu can naon anu bujangan di arah rajin kaki tegas nama anu can payu di arah rajin kaki. Eta azabukum anu lelengohan di arah rajin kaki. Jaa datang bil khobari tina hadis Kanjeng Nabi. Aradil amwati
gorobul basar. Nah, buatan Kanjeng Nabi. Naon dia? Saur Kanjeng Nabi. Arodil ari pirang-pirang anjina. Arodilul amwati ari pirang-pirang anu maut gila. Arodil ari pirang-pirang anu hina. Arodilul amwati ari pirang-pirang anu hina ijaba anu maut. Eta azabul basar. Tegasna jalma anu hirup lelengohan. Can payu can naon can ikang can naon geus maot pa goreng-goreng. Kita teh hadis Kanjeng Nabi ya dihadap. Wa qala jeung ngadawu. Wa qala jeung ngadawu saha sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya masyarakat sabab man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Wa fi riwayatin maka nada taulin falyatazawwaj. Panjangnya kan. Seutik ya. Ya masyarakat sabab, hei golongan-golongan pemuda. Udah orang. Ya masyarakat sababe golongan barudak orang man sajalma istatoa anu mampu itu siman minkum ti aranjeun kabeh pamuda albaat kana rumah tangga pal yatazawwaj maka kudu nikah anjeun geus mampu mah nikah ke Kanjeng Nabi. Wa riwayatin jeung eta tetep tina hiji riwayat man sahajalma kana anu bukti ieu siman eta zataulin anu ngabogaan kajebaran harta pal yatazawwaj maka pek kawin. Jeung dina riwayat anu sejen mah ya masyal sababi man istata'a minkum itu ya atawa mangkana da qaulin fal yatazawwaj di riwayat anu sejen mah saha jalma atawa saha wae pamuda di golongan aranjeun pamuda lamun anjeun geus boga harta pek kawin. Wa man jeung saha jalma istata'a anu mampu ieu siman alba'at kana rumah tangga fal yatazawwaj maka pek nikah itu siman. Fa innahu maka sanyana itu nikah eta agodu lil basar. Eta agodu leuwih numpulkeun lil basari kana paningali. Jadi hikmahna teh kitu nya. Jadi lamun aya lagi urang teh ka awewe, rek ka awewe liwat, lu aya liwat rek. Di kelowe tiap-tiap awewe terus berburu kami. Nah sababna fa innahu aqadu lil basar sababnya hikmah tadi bisa ngumpulkeun kana panpok. Jadi moal kana ka saja minimal hanya boga yang minimal. Kan kadang-kadang rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah. Sebenarnya itu bahasa mereka patut tentang bahasa rumput tetangga lebih hijau. Sama udah tentang yang hadis gitu ya. Pemajikan pagi lebih gelis dibanding pemajikan sejen kata bahasa goreng bertentangan dengan hadis. Kalau sabab hikmah nikah tadi Pak Innahu abadu lil basar bisa mengumpulkan karena paningali minimal lamun sekurang ningali awewe yang gelis saja. Emang manusia ya pasti aya wae jolong asa ya di pemajikan lima berada era Uri mah belum tapi minimal orang kata ya Allah belum perlu kemaju mesti
Boleh batu dan gelis oke malah ibadah kurang belum batu doraka tidak kayak begini. Nah minimal itu Aqwadul Basor bisa mengumpulkan karena pandingan coba so aku jangan aku asaskan balik kalau aku jawaban tinggal tulis neng ayo kalau mana. Nah tapi semoga papajikan minimal Aqwadul Basor bisa mengumpulkan karena pandingan. Tahu sahabat semoga tanggung jawab. Tapi normal harus namun tema salaki geus boga pamajikan ningali awe geus tonggoy itu kan bisa tahu kan pertanyakeun normal hari sia pamajikan sia di kokok belum awe geus lain kita bisa ada dua yang disebutkan ini baik Aqwadul Basor bisa basor karena paningali wasonul farji wasonu jeung leuwih ngalaksa wa asonu jeung leuwih ngajaga lil farji kana bobogaan. Jadi puasa gawaya boga eta orang asup kana lian gawaya tahu sababna wa asonu lil farji hikmah nu kadua boga pamajikan rumah tangga teh nah boga urang teh moal ka bagawe kasupna geus boga pamajikan bisa ngajaga itu Pak puji teh kumaha Pak dilakukeun teh Pak malah nanti tidak dari surga teh syahwat iman kita ayat surat kedalam kan satu dia lamun syahwat terbang serta dikatakan tak mesti banyak pujian ya lamun nya keempat berjalan manusia ya rasa cinta penting jerak wow. Nah, salah satu hikmah dan juga pamajikan wa ansolil pagi bisa ngajaga tina maksiat pagi. Wah, kita wae lah kita makan dulu wae. Lulun. Asal kamu. Orang sesama jangan saling. Kalau saya sama apa lagi itu saya api. Ini kacau. Sama pejabat menjadi rahasia umum laki-laki. Tempe kafe. Kemudian hari kosongnya. Menuju sampai menuju ke bawah ini ayo. Bisa dulu dibahas. Jadi minimal bisa enak. Wa asonalil parti bisa ngajaga karena parti. Wa man lam yastati. Wa man jeung sahajama lam yastati ancan mampu itu siman karena itu nikah. Awas. Fa'alaihi maka eta tetep pikeun itu siman bisaum kana puasa. Ai kawin hayang tapi can mampu geus puasa we puasa. Puasa. Fa'alaihi saum sama Nabi. Itu ari kawin hayang tapi biaya ke kawin can boga, ke ganapkaan pamajikan can boga, ceu Kanjeng Nabi pahala yang bisa terus puasa. Ya, budak-budak. Ibu. Oh, enggak budak budak puasa. Izin heula. Pakirna maka saestuna itu sawo lahu pikeun itu si jalma eta wijahun anu jadi ubah. Sok beda aja lamun puasa teh jadi sakuat bulan teh anak guru pakai puasa. Moal mangsa wae. Sok puasa. Jarang. Sakuat jalan-jalan yang lain jalan mangsa.
karena puasa. Lamun hayang lamun can juga kawin boga duit dan boga modal dan boga puasa teh. Itu nya. Dan ieu mah tidak ngalaksanakeun kawin kanjeng Nabi lamun anjeun geus mampu nikah. Pal ya tazawwaj kok Nabi umat tangga. Itulah geus mampu apa? Insyaallah abon dewasa. Jadi hikmah nikah teh bisa ngumpulkeun kana paningali. Ya, bisa ngumpulkeun kana paningali wa absolul fard bisa ngaraksa kana bobogan kana panjuna nah jaga wa maksiat wa man lam yastati fa alaihi bisaum lamun can mampu hayang kawin tapi can mampu ke biaya kawin nikahna fa alaihi bisaum fa innahu lahu bijah geus puasa we sabab eta nikah teh solusi alternatif ke lalaki anu hayang nikah tapi can mampu ubahna puasa. Geus puasa. Aiqatiun tegasna anu megatkeun kitu puasa. Li syahwati kana syahwat. Wa qala jeung dawuh saha sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam miskinun jauh kali miskinun eta miskin rajulun ari lalaki laisa anhu aya lahu eta tetep pikeun kitu si rajul imro'atun ari pamajikan kismin lalaki anu can pamajikan kismin kebuka senok kaca bukan ada senok lima ayah kita mau nang lima jam apa sok seruan kalau senok tuling najar kiri oke bisa lah anu leader gitu pak kiri lama nulis senok dua losin mah aku gak udah di pamajikan sok bejana lalaki bunga tidak nanti kebuka senok kebuka pilih kebuka naon dan ayah kita di mana macam apa maka Nabi miskinun rajul laisa lahu imro'atin jelema kismin lalaki anu can ngabogaan pamajikan lalaki wae ya miskinun berarti bisa dikiaskeun ya termasuk bujangan anu miskin anu boga kabobong berarti lalaki miskin bujangan anu boga kabobong nya buktina boga kabobong berarti teu miskin ya minimal cara rumah tangga boga kabobong cuma kabobong boga pamajikan kabobong ya minimal kabobong miskin urang ageuskeun di hadis kila dibahasakeun ya Rasulullah hai Rasulullah wa in kana jeung lamun kabuktian itu si rajul eta gonian anu beungar minal mali tina harta ya Rasul cenah kumaha lamun seun lalakina rugi juru rugi panto da pengusaha loba hartana kitu nah kaasup kana bahasa miskin qala kadawuh kanjeng Nabi wa in kana jeung sanajan kabuktian itu si rajul eta gonian anu beungar minal mali tina harta sanajan boga mobil boga imah boga pagawean boga naon tapi can boga pamajikan mah kismin wa qala jeung kadawuh kanjeng Nabi miskinatun ari miskin ari awewe lain sakasarua ini imro'atun ari awewe lain sakang teu aya lahake eta hayang lepas yes zaujun ari salaki tuh sarua awewe ismin
lamun awewe anu can boga salaki yang minimal nek can boga salaki boga bombong. Tapi bahasanya tidak nikah dan juga salaki dari bombong. Tapi tidak tahu cek asal bisnis kita. Dan bahasa lagi dia salaki atau pawaikan. Jadi tidak asal bisnis jangan hari-hari bintang. Laisa anudaya habi begitu si meroa zaujun alisa kali salaki. Kila dibahasakeun ya Rasulullah, hei Rasulullah, wa in kana jeung sanajan kabuktian itu awewe eta goniatan anu beunghar minal malitina harta. Pengusaha misalnya awewe teh jadi konglomerat pengusaha awewe sukses. Tukang jual online sehari nyampe 3 juta atau nyampe 10 juta hari per hari tidak online, tapi jangan buka pamajikan tetap sama. Wa qala nadawu kanjeng Nabi wa in kana jeung sanajan kabuktian itu awewe eta goniatan anu beunghar anil mali tina harta tetep awewe anu can boga salaki sanajan buruk dijuruk bro dimantok can boga salaki mah tetep saur kanjeng Nabi miskinah ya wa qala sallallahu alaihi wasallam man kana musyrun ayatnya malaya pada saat ini kalau seperti ini belajar mudah-mudahan ada manfaat pada dalam wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.